Video anyar cai. Gawat nucan subscribe heula tuh, di like, di komen, di share, gaskeun. Wilujeng nonton. Bajingan. Kok? Siapa kunaon? Si gajah mah kasurupan bae. Jeng, yang keparusin dia. Pasti sia galau karena cinta. Asar lelaki lemah. Ngecicing lah sia. Aing mah putus cinta mah slow. Masalahna lain cuma sekedar cinta. Soalna aing ditikung ku babaturan karib aing sorangan. Oh, enggak paham. Slow lah, slow katenang. Wow, brother. Kenapa sih dia? Slow. Ih, selalu tok lah, tenang. Orang tadi teh rek ngajelaskeun nganu sabenerna terjadi. Ngajelaskeun naon deui? Aing geus nyaho kenyataanna. Heula tok. Selalu ulah nganggas heula. Aing kamari jeung sinina cuman curhat doang. Teu lebih. Ulah merasa ngaburuk heula. Ya, Aing teh bersangka buruk kumaha. Dia nyampe pategelan leungeun, pelukan lah. Dia mah di posisi aing, dia ge pasti cemburu. Dasar itu aing teh butuh babaturan tipu. ih kaheula tok. Sinina bisa nak itu, geus teh alesana. Sia kudu mikir, sia ulah egois tok. Sia kudu bisa ngebahagiakeun sinina. Kudu bisa bikin nyaman sinina. Lamun sinina geus nyaman jeung sia tok. Moal berpaling ka batur. Eta mah urusan aing, bukan cai ku campur. Dasar tepu. Salah. Enggeus, ari teh percaya mah tok. Nu pasti aing geus nyeuna naon. Anjing sia. Slow lah, slow. Dia orang bebaturan, slow lah. Sol. Tega itu tak terlintas dalam benak gue untuk berpikir kalau lo seorang cepu. Dipikir-pikir gue sama lo gak pernah sedikit ada urusan. Gak pernah bikin lo sakit hati. Itak tunggu. Ayeuna deui, Neng. Neng ari kajelaskeun anu sabenerna. Neng hubunganan lagi si bulu. Neng selingkuh di belakang AA. Ate sakit, nyeri. Jang nu leuwih sakit, Neng selingkuh. Jang sahabat AA sorangan. Tapi kan Geus lah, Neng. AA geus terlalu sakit. Dan satu yang bikin aku sakit banget,
ternyata seleramu semakin rendah. Rasa takut kehilanganmu kini menjelma menjadi nyata.